Dia malah tambah hangkot putra. Wow. Semua bagus gusti mengatakan kalau kami lah gusti diterima masih kocok-kocok tuh supados tere naon tere gajian oh no siti calukan batur boros bes beres bos dan boros bes kacang tuh ibu ya rusuh gusti rusuh calukan saya mana wow. Hey, my brother everybody, come here. Come here, let's go. Kemon, kesindang iya. Tadi aja. Siapa tengah lari bisa gitu. Aduh, buka yang di bleaching itu. Baikkan atuh. Kemajuan lebaran kemarin bleaching udah deh. Ya, segala lupa ke paling urang teh. Banyak kamu nih, share komo di nanti lebaran mah berusaha segala anyar deh. Baju beduk, tidak kulit sapi. Anjing mau balik tentang sieu memuat tadinya ini lebaran dia yang diajar husnul khotimah yang diajar kasabaran yang kita bakalan digana bata kasabaran aing di teu kunaon panyawa cing budak jelema ieu mah kita kiamat teh baca geus-cageun sia budak anjing jeung yang jauh ketika aing nyakeun saha nu maot anjing aing nyaho segala laju dina YouTube bapak maneh maot ubaran ku tutut lah nyaho anjing lapok tutut ku sia ieu balongna geureun teu meureun murah nyangakeun simah pangabaktos Gusti ditarima urang tuh cek aing ya cek aing oge nah ini jangan ke simbah pangabaktos ay diterima nah ini cikaing oge mau balik temerong kain gereja minta tolong gereja tempo ya ayo aku menunggumu jangan malu-malu tempo gereja tuh tinggal itu iya ya cek aing yang merong aing teh sok lalajo na YouTube aing teh kudu songot sia mau bangke songot sia mau bangke alhamdulillah minal aidin wa faidin mohon maaf lahir batin taqabbalallahu minna wa minkum syamana wa syamakum didoakeun eta ge nyaho ngan urusanana aing teh simut sia bau bangke is sarua mudik ngan macet dinya di Limbangan abdi mudik ka Tasik dalam murid tadi ditu di Cianjur
nyambung anjing teu nyambung moal balik alhamdulillah lain urusan mudik goblok sungut sia mau pake sagala dibawa ari mudik mah sagala dibawa nyata ari mudik teh hakikat teh eta teh silaturahim ka dulur-dulur urang anu jauh baraya anu anggang sabab naon lamun megatkeun silaturahim eta teh dosa moal ngambeul surga lamun urang megatkeun silaturahim itu aing nyaho ngan urusanana lain eta urusanana sia sungut bau bage silaturahim teh hiji bakal manyangkeun rezeki kadua bakal manyangkeun umur kaituna loba duduluran tingkatkeun silaturahim Allahu akbar urusanana lain eta sungut sia bau bage sareng pun bojo pun anak insyaallah kaitu mudik alhamdulillah mana teh mudik naon adik naon deui sia ari sia aing mah teu mudik aing mah teu boga lemur Allah muka tebih kitu anjing ulu teu sangka urang Madura anjing lain urang Madura goblok aing mah urang dia urang Kubang dulu Gusti, belah mana Madurana? Gusti, ampun ya Allah ya Rabbi. Insyaallah kada ulah mama cerulit. Lawa urusan lagi insyaallah ka abi amang kitu ka Madura. Belajar di Madura macam eta ramuanana wah. Ramuan tidak. Lain ramuan-ramuan anjing cuma sia boba ke Madura masih ada kan dia tuh aja dia ngomong ke lebaran dah pun baju yang 3 kali pemayu dahar bisa buat nilayang rana bebet nilayang rana dicukupan si diri kusani rasa Bapak dan Ibu Emi tualan Gusti kasih juru beneran sampun prata sedanten
Aya pala tamtama hangkot buta. Parantos henpak merbayak sadipoinun iya kipati. Kunirahangan dika. Atur seunuhun laksa ketika bingahan. Kadulur-dulur anu parantos sunuk baraya anu parantos datang. Pamilik anu parantos sumping nyasan karena panggulungna kauladna danget ayeuna. Bagea dulur-dulur. Sima binyangakeun sima pangabageun. Mugi katampi kalayan kabegahan ku salira. Diterima. Hatur nuhun upami ditampin mah eta dipihara ku siang sanangun ku sima. Atuh ayeuna teh aya pikir saeun naon purwa salira keur sanimalan bojong ikap kumurutan bening tanah kaemu telarapati kasanakeun. Kumaha sida ngomong teh. Duh kadang dimakeun tergantung cuaca. Lamun tiis teh jadi kieu. Kieu ya naon. Pangna dikumpuhkeun teh kaulah teh aya perlu. Oh sae aya periode naon ieu Gusti tuh upami hadeut kieu aya. Tergantung cuaca. Nya. Ya eta kaulah teh manguutusan ratu ngempang amanat raja. Naon teh? Nya eta angin salarea. Pasukan khususnya tapi kan jajab sang dalena. Jajab ka mana? Dunungan urang teh bade ka nagara Pringgandani. Nagara Pringgandani bener. Bade naon? Nya eta bade ngiring samarah lebar kawat adu Jawa marebutkeun ibu ratu Arini. Jadi raja urang teh bade nikah deui. Uluh. Hei. Dunungan urang kawin deui. Dunung percuma haji kata. Pasti mudik deui sia. Di Madura mah eta akar jame nu saya mah. Nya, wah akar jame mah. Pun bojo ge kelepek-kelepek. Nya, ulah hilap menjangan. Masih awe aji. Amin mudah-mudahan. Tuh cek aing oge. Da moal nyambung di sia mah. Nya, nya kitu alhamdulillah. Nya. Mana jeung sia ka dieu? Sorangan lagi. Mana? Ini sorangan aja. Siapa mangkol lobaan tapi si sorangan ini. Aduh, Gusti bagus, ayo. Lah, turun buduk di bawa. Saya di bawa, Gusti turun mana ni? Iya ngongkos. Di Karawang kali nanti. Apa jadwal? Oh jadi ayeuna. Oh sae mangga ayo tuturkeun nyata Kang jeung Raja dugi ka nagara Pringgandani. Sae mangga bejaan anu lian. Sae mangga ayo.